Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Neng Adah bagian kedua. Ieu iasana Kimasram. Satacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyongkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya kitu hade, hayu atuh bos, urang baralik. Bah aja bari Noel sinyoh bos, atuh bring wae opatanana kaluar. Sasalendap neangan jalan tekung silila geus aya di sisi jalan, terus kakalerkeun muru ka jalan raya. Mireungeuh kitu Juragan Pandi gancang nuturkeun lempangna rada laun paanggang jeung anu dituturkeunana. Ari bah aja katut katilu muridna, tonggoy lempang teu nyahoan yen dirina keur aya nu ngawaskeun. Lamun bieu jadi ribut, bisa-bisa urang kanyahoan ku batur si Bubun. Pasti meureun urang kudu cilaka, dan komar siga nu nya manghariwangkeun. Tuda teu sopan pisan, ditanya bener-bener, hayo merongos, gerapek saha nu teu rek ambek, mat duleh nempas. Geus, dan geus aya mah kudu dipake contoh. Lamun urang rek digawe hiji pagawean, omat ulah dimimitian ku riributan. Sebab engkena picilakaun pagawean moal kacabak nya urang na cilaka matak omat pepeje ulah rek sakali-kali deui bisi bangkar pamaksudan urang bah aja mepelingan ka tilu muridna. Wah dasar wae eta mah jelemana asa aing peda urang teh nya padahal lamun kumat doleh dilawan mah lah da moal sabaraha nya tul cuk sinyoh bos bari ngareret mat doleh. Can kenalun meureun kajago Jatinegara mah mat duleh agul pedah boga ngaran anu dipikagimir ku urang Jatinegara. Ulah sok agul bawa manehna oge hiji jago da can puguh atuh ari geus gergelut mah den komar siga nu menangkeun ka Juragan Pandi. Lah dalamun dinu tiiseun geus moal ditanya deui kudu aku tilu jurusan oge pasti namru pantar kitu mah. Kumaha lamun manehna nuturkeun nya dilawan gerapek wae disaksian mat duleh beki agul. Nyaan wae geuning tuh nuturkeun bah aja bari ngalieu ka tukang atuh mat duleh oge gancang ngalieu gebeg sabab tetela Juragan Pandi nuturkeun. Keun urang tungguan di dieu penasaran meureun manehna teh hayang nyoba ka kuring. Ulah wakadul engke lamun bener-bener nuturkeun kakara urang ngayakeun tindakan omong bah aja nyaram. Opatanana terus lempang kitu deui Juragan Pandi terus nuturkeun tukangan atuh mat duleh jadi panasaran. Nyeul nafsuna bijil reg eureun pelebah kebon manggu sanggeus deukeut ka Juragan Pandi. Pok mat duleh nyarita beritu weleh taki-taki ngajaga bisi dergalungan. Naon maksudna make terus nuturkeun kami? Nah teu meunang lamun kuring make jalan ka dieu. Tembal Juragan Pandi kalah melik nanya, atuh mat duleh beki ambek serog kahareup beri gorowok nyentak semunu gemeseun pisan. Tepati-pati nuturkeun namun eueuh nu dimaksud ku anjeun jeung tadi geus kasar ka kuring. Jadi pasti ayeuna anjeun rek ngayakeun balitungan halus ku kuring oge moal diantep. Sok rek kumaha ku kuring bari dilayanan. Memang tadi kuring kasar, tapi ayeuna ka dieu lain rek maksud goreng. Rek ngajak aranjeun pikeun digawe babarengan. Kuring sedia ngabantu kana pagawean aranjeun. Jadi
Anjeun geus nyaho kana maksud kami? Bah aja ngaranjug heran dumeh maksudna kanyahoan. Bener, kuring nyaho yen aranjeun rek maling neng adah jeung sakalian ngabidasa den bubun. Kebeneran eta teh musuh kuring. Jadi lamun daek mah hayu urang ngahiji. Ari soal neng adah mah pek bagian aranjeun. Kuring mah bantuan wae maehan si bubun. Juragan Pandi nyaritakeun pamaksudanana. Ulah dipercaya abah sanu nyaho nyarita kitu teh ngan saukut epan wungkul. Sinyoh bos nembongkeun kacurigaanana. Bawa mata-mata si bubun entong abah tong dipercanten urang usir wae sina nyingkah bilih ngabahayakeun dan Komar oge teu percaya kana ceritaan Juragan Pandi. Alah pasrahkeun we ka abdi saksian abah omatul aya nu ikut campur. Mat Duleh teu sabar srog kahareup ngadeukeutan. Kami teu bisa percaya ka anjeun jeung moal narima sabab kabeh curiga ka anjeun. Pasti anjeun mata-mata nu ngaruksa kana pamaksudan kami. Kulantaran kitu kapaksa anjeun ditahan. Nurut berarti salamet ngalawan ulah sambat nyawa. Anjeun baris diparagatkeun bah aja ngancam. Jadi teu percaya ka kuring. Juragan Pandi meuni ngedeg-deg seak beungeutna eceuy beureum hatena geus gilig rek ngalawan pikeun nyalametkeun nyawana. Memang kami henteu percaya. Ayo milu lamun teu daek ulah sambatkan aya, ulah ngarepkeun boga umur tepi ka isuk. Tempas Den Komar bari srog kahareup ngadeukeutan Juragan Pandi. Ulah waka pipilihun Komar, keun antep sina dilayanan Mat Duleh. Lamun sakirana Mat Duleh kadesek kakara urang bantuan, bah aja nyaram atuh Den Komar teu kebat kahareup ngajanteng wae gigireun sinyoh bos. Aranjeun geus salah tarima, heug kuring ge moal cicingeun. Tapi ulah main koroyok hiji-hiji sakumaha lumrahna tarung satria. Cek Juragan Pandi bari mundur ka tukang srog pasang kuda-kuda panonna buringas ngawaskeun Mat Duleh dumeh sieun kabongohan. Eueuh main curang di kami mah teuing lamun anjeun, tembal Mat Duleh tenang pisan. Srog ngalengkah kahareup pasang make jurus Tanjung Pura. Ulah loba carita, Juragan Pandi beuki nafsu. Nah canyaho kangaran Mat Duleh si jago Jatinagara. Mat Duleh ngagebrag maksudna sangkan Juragan Pandi jadi miris, tapi bubuhan geus loba luang dina soal gelut. Juragan Pandi teu ieuh jadi gimir terus ngangsreg kahareup bari panonna teu lesot ngawaskeun gerak leungeun Mat Duleh musuhna. Ulah waka gules ya, cek Juragan Pandi bari siat ngahembatkeun pereupna rek ngarah kana beungeut Mat Duleh. Diserang kitu teh Mat Duleh gancang ngagiwar kagigir bari siat sikuna kahareup dipake mapag beuteung Juragan Pandi. Barang mireungeuh kitu Juragan Pandi rada ngaranjug oge sabab teu nyangka seranganana gagal atuh gancang mundur ka tukang nyingkahan serangan ti Mat Duleh. Srog duanana pahareup-hareup deui silih incer kalemahan pada hayang ngarubuhkeun musuhna. Mat Duleh make jurus Tanjung Pura, ari Juragan Pandi make gaya pamonyet. Lamun ditingali gerakanana sarua pada kukuh saimbang siga moal aya nu asor moal aya nu unggul. Nu nyaraksian kabeh pada nahan napas tina ku resep ningali anu tarung komo bah aja mah meuni saragap pisan. Siga nu naksir saha anu baris unggul hatena muji kana pasangan Juragan Pandi nya kitu deui ku gerakanana Mat Duleh oge katarik. Jadi bah aja boga anggapan duanana saimbang sarua tangguh da puguh sarua jago nu geus kakoncara. Hiat Mat Duleh narajang pereupna ngalayang kana beuteung Juragan Pandi ari sukuna ikat ngajojo kana angen narima serangan sarupa kitu. Juragan Pandi gancang mundur bari ngadongkokeun awakna sakaligus ramona dipake nyodok iga burung Mat Duleh. Serangan dibalas ku serangan puguh wae ngajadikeun benturan hebat. Pereup Mat Duleh asup kana careham Juragan Pandi. Ari ramu Juragan Pandi nyodok beuteung Mat Duleh. Huap! Aduh! Duanana ngacerit. Sarua pada kabenangan sarua pada ngarasa nyeri atuh bluk wae duanana namru. Nu hiji nangkarak nu hiji deui nangkuban. Korejat Juragan Pandi hudang siap pasang mani ati-ati pisan kitu deui Mat Duleh rikat cengkat kaciri huntuna kakerot. Nafsuna geus ngagedur teu kaampuh deui panonna beuki buringas kawas ucing nu rek ngeraka beurit. Ulah sambatkan ieu aya Mat Duleh moal rek mere hampura ka musuhna.
Cek Mat Duleh ngadeg-deg srog pasang jurus si sambar nyawa andalanana leungeun kenca disilang dina dada. Ari nu katuhu diangkat ka luhur gerakanana harampang tandaning ieu jurusna nu mateni. Juragan Pandi oge henteu cicingeun gancang ngagunakeun jurus pamacan ngarekeb mangsa. Ramo dibuka, awak didongkokeun saeutik. Bari panon molotot, Ramo cacakar sorang ngagerem matak pikasieun. Ieu teh ciri yen Juragan Pandi keur karanjingan ku aji pamacan. Hiat! Juragan Pandi narajang pereupna ngahiuk rek ngarah puhu ceulit nyerangna cepet pisan nepi ka Mat Duleh teu dibere kasempetan pikeun ngagiwar. Lep wae Mat Duleh ngadongkokeun awakna beri jung dengkulna diangkat dipake mapag angeun Juragan Pandi bareng jeung nyayangna pereup Juragan Pandi kana puhu ceulik Mat Duleh. Dengkul Mat Duleh asup meneran kana angeun Juragan Pandi atuh mokaha. Duanana ngarumpuyuk las kapiuhan teu ingat di bumi alam. Mireungeuh kitu Bah Aja Katut Den Komar nya kitu deui sinyoh bos kacida hariwangeunana gancang nyalampeurkeun. Terus mariksa anu ngagoler didengekeun keteg jantungna si horeng masih keneh jalan. Jadi duanana masih keneh hirup ngan teu inget. Sigana wae tina bakat ku tarik-tarikna tanaga mawa nyerinya terus kapiuhan. Urang paean sakalian doman bisa terus ngarusak kana pamaksudan urang. Cek sinyoh bos barigap kana batu nu aya di sisi jalan terus diangkat rek ditinggangkeun ka Juragan Pandi. Tapi dicaram ku Bah Aja sabab Bah Aja ngabogaan maksud ka Juragan Pandi nyaeta rek ditarima bareng digawe. Lumeh yakin Juragan Pandi lain mata-mata Den Bubun ka tambah luhur pangabisana. Ulah dipaesan bos, ulah dipaehan bos, sugan wae atuh ku urang bisa kalah tenagana. Da sidik manehna teh musuh si Bubun jeung luhur elmuna sarua jeung ilmu Mat Duleh. Sinyoh bos teu bisa kumaha hatena jadi malik ngewa ka Bah Aja teu panuju rek narima Juragan Pandi sabab yakin lamun Juragan Pandi jadi babarengan geus pasti pamaksudanana baris loba gangguan nyaeta kudu ngarebut Neng Adah ti 3 jago nu rata-rata luhur elmuna. Lamun ieu jelema melo leupeung aing jadi loba saingan sebab yakin kabeh oge potami kahayang Neng Adah. Lamun kieu kajen aing jeung Mat Duleh misah rek miheuraan maling Neng Adah rasakun sia ti menit ieu aing moal rek nurut kana parentah aranjeun kitu geurentes hate sinyoh bos. Kumaha bade diangkeun ku abah teh? Cek Den Komar nanya hayang meunang kapastian. Kapaksa Komar, ame urang loba batur ame gampang ngigawena, tembal Bah Aja bari terus jajampean tekung silila Mat Duleh jeung Juragan Pandi ngulisik hudang nyeh bentak terus silih pelong. Barang geus sadar yen tadi tas tarung jeung Juragan Pandi Mat Duleh gancang hudang terus narajang, tapi Bah Aja gancang ngahalangan atuh Mat Duleh kacida heraneunana. Teu ngarti kunaon Bah Aja ngahalangan padahal tadi nama nitah sangkan ngawarah Juragan Pandi. Geus Duleh ulah katutuluyan ayeuna mah urang silih hampura saha ngaran anjeun teh? Cek Bah Aja beri terus nanya ka Juragan Pandi. Moal birok deui kuring anu ngaran Juragan Pandi teh, tembal Juragan Pandi semunu agul bari ret ka Mat Duleh nembongkeun ka ambekna hayang kalawak wae ngerekab. Nah kunaon abah teh nah rek ditarima jadi batur urang? Cek Mat Duleh hayang menang penjelasan. Nya, sebab tetela Juragan Pandi lain musuh urang. Janten abah teh mede nampi ayeuna. Cek Den Komar semono atoh domeh baris menang batur nu luhur elmuna. Bener pisan, tembal Bah Aja nganyakeun. Teu bisa, kajen kuring pisah jeung abah, tibatan kudu ngahiji jeung jelema nu geus ngahina ka kuring mah. Nah kudu dikamanakeun atuh banget kuring teh. Mat Duleh nentang kana kaputusan Bah Aja. Sarua kuring oge satuju, cek sinyoh bos bari ngareret ka Mat Duleh mere isyarat sangkan terus nentang sabab ku ayana Juragan Pandi pamaksudanana jadi kahalangan jadi tambah hese deui gawe. Oh, jadi Mat Duleh tetep dendam ka Juragan Pandi. Memang kuring teu ngeunah lamun acan bisa ngarubuhkeun kuring acan punah. Tembal Mat Duleh tenang ludeng eueuh kasieun.
Jadi anjeun teh penasaran? Tanya Juragan Pandi bari serog ka hareup deui. Terus pasang hatena ngagedur panas asa dijejeleh ku Mat Duleh. Entong ribut, ayeuna mah abah rek nanya, nah Pandi bener rek milu. Cek Bah Aja bari ngahalangan domeh teu panujuan lamun terus tarung deui. Bener, kuring rek milu, nah masih kene cangcaya. Percaya. Ayeuna si Nyoh Bos jeung Mat Duleh rek kumaha? Nah rek tetep milu. Moal kuring moal milu, kecuali lamun si Pandi eueuh di dunya. Kakara kuring daek tembal Mat Duleh tetep dina pamadeganana. Jadi rek ngalawan. Bah Aja mimiti nafsu teu ngeunah asa ditangtangku pantar Mat Duleh. Sing ingat kana janji urang dol. Ulah kitu bisi kuring kalepasan dan Komar milu ambak panuna jadi buringas. Terjadina naon kuring teu sieun sanajan kudu dihurup ku tiluan oge. Mat Duleh teu ludeng. Setan. Bah Aja beki nafsu srog ka hareup terus pasang kuda-kuda make gaya pamacan ngarekeb mencak. Mat Duleh jeung si Nyoh Bos gancang taki-taki ari Bah Aja katut Den Komar jeung Juragan Pandi terus ngangsegrek ngahurup Mat Duleh jeung si Nyoh Bos. Keur kitu ti kidul ngabrul jelema nu tas balik lalajo atuh 5 anana ngaranjung. Terus ngahulang rasa kaduhung domeh teu bisa neruskeun maksudna. Aya hampura bikeun maraneh. Tapi awas, dina waktu nu bakal datang di mana engke urang panggih deui ulah sambatkeun ieu aya nyawa maraneh baris dipenta ku kami. Cek Bah Aja bari terus ninggalkeun Mat Duleh dituturkeun ku Den Komar jeung Juragan Pandi. Dasar nu leutik buri kakara aya di jelema sakieu geus lelompatan. Mat Duleh bari ngebarak katak seuri hayang kapake ku si Nyoh Bos. Boto geus siap-siap adek pek. Si Nyoh Bos meuli seuri hatena bunga asa menang di pakalangan. Si Pandi tah anu nyieun gara-gara teh. Lah salah lamun tadi terus dipayahan mah. Nyaeta atuh. Kumaha atuh ajeuna musuh urang jadi leuwih loba kabeh sarua hayang menangkeun Neng Atah. Kumaha kira-kirana akal urang ayeuna? Gampang tuan, akal nama urang kudu miheulaan maling Neng Adah terus langsung dibawa ke Jakarta. Rek kumaha tah maranehanana? Tembal Mat Duleh kawas nu yakin pisan rencanana pi hasileun. Kumaha lamun kapiheulaan? Sabisa-bisa ulah kapiheulaan, sabab lamun kapiheulaan bahaya ka urang. Jadi ti seret ayeuna mah kudu unggal poe nalingakeun Neng Adah di mana aya kesempatan sakali urang paling. Nya kitu alus, tapi kumaha cara nalingakeunana? Cek si Nyoh Bos semono heran hayang jelas pisan. Kumaha kuring wae lah. Mat Duleh bari terus ngaharewas ka si Nyoh Bos. Nu diharewasan unggul tanda satuju kana caritaan Mat Duleh. Ayo atuh ayeuna mah urang neangan penginapan ngan kade sing taliti bisa aya Bah Aja. Cek si Nyoh Bos ngajakan indit. Ayo da geus tunduh jeung laleles deui hayang buru-buru istirahat. Tembal Mat Duleh bari terus nuturkeun si Nyoh Bos maksudna rek neangan penginapan. Waktu terus nyerelek unggal jam kaliwatan unggal poe kasorang undur berang datang peting berang kaganti ku peting kitu jeung kitu wae saterusna nepi ka henteu karasa harita geus aya 2 mingguna. Ti sanggeusna beres kawin Den Bubun terus pindah ka Jamika nyicingan imah nu bareto ayeuna geus ragrag waris ka Den Bubun ngan hanjakal henteu kabeh rajak Juragan karena jadi milikna sabab diheula ku Juragan Pandi loba nu dijual. Nu nyesa ngan tanah jeung imah anu ayeuna di Cicingan. Rumah tangga Den Bubun aya dina katengtreman runtut raut sapapait sama manis taya pisan kaributan jeung nu jadi pamajikan silih ajenan silih hormat teu aing-aingan lamun aya kasalahan terus silih benerkeun silih jungjung teh sanyana pikaresepeun picontoweun sakura nu geus laki rabi.
Harita pas sore Den Bubun keur ngadaweng di tepas di baturan kuneng Ipah ngadon ngobrol bari suka seri. Paroman bungah marah mai da puguh anyar panganten masih keneh sono. Embung pisan paanggang. Hayang terus pageye rerendengan. Engkang teu sangkanya janten kieu jadina, ceuk Neng Ipah bari imut meninga gelenyu. Parantos sakedahna mergi tungtung kasangsaraan teu aya deui iwal ti kasenangan sareng kabagjaan. Tembal Den Bubun bari neuteup antala pisan. Tuhnya ari parantos neuteup teh kawas sapertos kapungkur wae. Tah Neng Ipah tungkul cilotot nyiwit. Atuh Den Bubun ngagurubug ka plengen Neng Ipah dicekal terus dibetot kursi jadi parendeng. Bluk wae Neng Ipah nyangheuy kana dada Den Bubun panonna ceuleuyeuk kawas nu tunduh. Engkang badaya naon Jungjunan? Tembal Den Bubun bari ngusapan buuk Neng Ipah semunu deudeuh nakaran ari Neng Ipah ngahenen kawas nu dipepende. Jung tanggah celepot nyium beheung Den Bubun, celepot deui siga nu sugumangeun pisan. Nepi ka akhirna ngagabrug kep nangkep nyakal pageuh meniti kakarakat. Jungjunan Den Bubun harosos napasna renghap ranjug siga nu tas capek digawe berat. Kah, tembal Neng Ipah bari tanggah panonna perem hayam bibirna nu ipis semu berem kaciri ngaleper kawas nunggu gupay hayang dibarengan. Atuh Den Bubun ngadeukeutan beungeutna teu karasa deui wae dua pasang bibir teh paantal silih seuseup silih tangkep siga nu embung deui lesot. Duanana jongjon ngumbar ka sono Den Bubun beuki kahudang birahi leungeunna nyakal kana imbit terus kaluhur kana harigu. Neng Ipah beuki ngahenen nikmateun pisan kep leungeunna kana tak-tak Den Bubun. Nyakelan samleh baju meniti pepereket celepot deui. Neng Ipah cengkat kaciri bibirna mun ubaseuh. Isin atuh engkang, kumaha upami aya nu terangeun? Ih, engkang mah ceuk Neng Ipah bari celetot nyiwit deui. Saha nu bade nyaram ka urang? Keun wae anu terangeun mah embeh kabitaeun. Tembal Den Bubun bari seuri. Engkang jadi bangornya. Na teu kengeng kitu upami engkang. Den Bubun teu kebat panonna neuteup kana harigu Neng Ipah anu cikeneh pisan paantel jeung awakna. Nah, ari parantos neuteup wae teh Neng Ipah bari mindingan panon Den Bubun kuramona kap ku Den Bubun dicekal terus dikahandapkeun ditetep leleb pisan balieur Neng Ipah ngabalieur tapi ku Den Bubun gancang dicekal tak-takna prok dua teteu paamprok duanana pada nembongkeun katresnaan hatena nu pinuh ku nafsu birahi. Engkang Neng Ipah bari gap kana beheung Den Bubun beungeutna tanggah semunu nangtang. Jungjunan tembal Den Bubun beuki nafsu ragamang leungeunna kana cangkeng nu lenggik kep ditangkep. Ari Neng Ipah beuki ti pepereket terus ngebetot awak Den Bubun atuh solongkrong ka hareup dua pasang bibir anu tadi teh paantel deui. Parantos atuh engkang. Neng Ipah bari rek ngalesotkeun rangkulanana tapi penyekel Den Bubun kalah beuki pageuh atuh bluk deui Neng Ipah nyangheuy kana dada panutanana. Nod celepot deui duanana silih tangkep silih rangkul pada ngabudalkeun nafsu birahina. Keur kitu aya nu dehem. Cek salah sahiji sora nu datang ti jero si horeng sora si Aben nu norojol kaluar bari nanggeui baki deusi 2 gelas cai susu jeung 3 keler lalawuhna ngahajak rek nganteuran dununganana. Gebeg Den Bubun jeung Neng Ipah ngagebeg sot ngalesotkeun rangkulanana. Ret Den Bubun ngareret hatena nyeblak era keur oleng panganten katohyan ku si Aben rei beungeutna beureum era lain di kieuna. Geuning geus asak cai teh. Den Bubun bari seuri miceun ka era tapi tetep wae kaciri paromana kawas anu gempeur nya sahanteuna atuh da keur ngeunah-ngeunah sosonoan ari pek manggih kareuwas. Nembe Aden. Tembal si Aben dadak kapi asem sarua manehna oge ngarasa era geus kumawani ngaganggu kadunungan padahal henteu dihajak ngan kebeneran wungkul. Sok
Sok si baki teh ku si Aben ditendenan luhureun meja geus kitu koloyong manehna ka tukang deui tapi ku Den Bubun digeroan atuh gancang balik deui. Cing pangmawakeun rokok anu dina meja tengah sakalian jeung korek apina. Mangga Aden. Si Aben nengku hormat koloyong ka jero tekung sirila geus datang deui bari mawa rokok triple five sabungkus jeung korek apina. Mangga ieu sesepeunana diuk di dia Ben kuring rek aya picaritaeun tembal Den Bubun bari nampanan rokona. Bade aya pikeun saeunaon naon Aden teh ceuk si Aben bari gek diuk silaan dekak dina ubin. Rek nanyakeun ari tadi ka Cibuntu henteu. Angkat Aden. Kumaha ari ama ibu damang ning Ipah nanyakeun kana kaayaan kolotna. Katinggal lama sae aya dina kawilujengan henteu kirang ku itu sinareng ieu malih naroskeun ka Neng oge kunaon saurna teh henteu amengan ka ditu. Da sakira riweuhna teuing lamun isukan mah kumaha ari adah cager. Den Bubun barigap kana rokona terus nyokot sabatang sut disundut serebung haseupna kaluhur disesep semunu nikmateun nakar. Sae Aden malih hoyongan pisan ka dieu tadi oge pamit dicaram ku juragan istri mah bade maksa ngiring. Tembal si Aben kumetap dumeh kabita ku rokok bodas untung Den Bubun dunungan anu surti gancang nyokot sabatang song dibikeun ku si Aben ditampanan maneh haripet pisan atoh pedah rek ngarokok triple pipe. Atuh nuhun Aden. Yeuh seunana cek Den Bubun. Aduh ieu pamirsa pangintennya bakal aya ya pamirsa Mang Cecep anu tos nyobian rokok triple pipe duka tah ayeuna duka aya keneh duka henteu. Yeuh seunana cek Den Bubun. Ku si Aben terus ditampanan cekes dihurungkeun sut rokona disundut bari ret ka Den Bubun anu keur parendeng jeung Neng Ipah nyel manehna hayang seuri lumeh ingat kadununganana anu tadi keur silih rangkul atuh teu katahan deui ceuleukeut wae seuri nepi ka seuneu teu dipalire ngaduruk rokona terus ngalentab kana buukna. Aduh si Aben cangkat bari gigibrig buuk hareupna beak jadi garing mererengkel atuh puguh matak dikasirieun. Buukna kawas buuk koboy anu tas dicatok ngan teu kabeh da anu tukang mah jarocong siga pagar. Kunaon ari maneh nangalamun ka saha atuh eta buuk maneh jadi garing kitu. dasar bodor. Den Bubun ngebarakatak teu kuat nahan piserieun kitu deui Neng Ipah pipingkelan nyekelan kulit beteng. Nah ari emang eta buuk jadi kawas buuk koboy kade emang ayeuna mah anu dicatok teh sok di banjur. Ieu ae imut ka Aden. Ceuk si Aben bari nyagap buukna ari gap ari burudul wae muruluk da puguh geus garing jadi lebo bauna hangit kabina-bina. Ingat ka kuring kumaha Den Bubun ngaranjung. Sanes emut ka Aden ieu emut ka eta jantung cak jantung eta. Si Aben arap eureup gempeur tadi nama hatena geus dagdigdug sieun dicarekan dumeh rek kalapasan nyaritakeun inget ka Den Bubun anu keur ngumbar ka sono tapi untung gancang bisa mengkolkeun carita nepi ka Den Bubun teu ngandung curiga. Aduh na emang teh tos gaduh deui ka bogoh. Neng Ipah gogodeg ngagonjak. Tah can ari nu anyar mah nembe oge ngamprah kamari ieu mah emut wae kacengceman. Eta mah istri-istri kaku kemarilah kekasihku. Ceuk si Aben bari ngaranggahkeun leungeunna panon dipereumkeun teu ditu mah nurutan dina film. Niru-niru Romeo anu keur nyumbu Juliet ngan ieu mah gede bedana. Ari Romeo mah kasep ari si Aben mah jauh tina kasep beungeutna oge beungeut bodor badut kawas si Chaplin. Kunaon mang kalah terus manyun. Bade nurutan bintang film Neng sugan we atuh kapunten mangkaning buukna mah parantos beureum sapertos urang barat lah si Jeki we sugan mah. His si Jeki mah anjing atuh nya sanes Jeki iyalah geuning.
Cek si Aben bari ulang nginget-nginget ka bintang film anu keur kasohor di zaman harita. Eta meureun si Chaplin. Neng ipah nyekikik seuri teu kuat ningali polah si Aben. Geus atuh Aben, ulah katutuluyan kurang rek nitah. Den Bubun nyarek sangkan si Aben ulah terus heureuy. Bangga Aden, bade miwarang naon Aden teh? Kacibuntu, teang neng ada, bejakeun cek kuring gitu, urang ka kota teh. Oh, mangga Aden, siap. Tembal si Aben bari terus ka tukang gap kana kopea, lep didedetkeun mindingan buukna anu merengkel, geus kitu koloyong kaluar. Maksudna rek neang neng ada. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.